Wilujeng inggih sampurasun kumaha damang barudak tepang deui sareng padadang guru bahasa Sunda SMP Putra Nirmala. Nah, kanggo pertemuan ayeuna urang bade diajar ngeunaan dongeng Sunda. Cing anu apal teh naon sih ari dongeng teh? Yuk urang tinggal sasarengan. Nah, urang tinggalin ya, dongeng nyaeta carita rekaan anu ngandung unsur pamohalan. Nah, hamba disebut rekaan sabab dongeng memang itu bener-bener terjadi alias memang karangan ya. Urang lajeng anu kadua nyaeta ciri-ciri dongeng. Nah, tinggal sarangan ya, anu kahiji nyaeta sumebarna secara lisan. Maksudnya kumaha? Nyaeta memang dongeng teh menyebarna ngaliwatan mulut ka mulut sanes berupa tulisan. Jadi memang sumebarna secara lisan. Anu kadua nyaeta istana sentris. Tinggalnya maksudnya kumaha nyaeta latar atau napi tempat dina dongeng umumna ngagunakeun latar kerajaan atau di leuweung di zaman-zaman baheula sapertos kitu. Anu katilu nyaeta anonim. Naon cing aya anonim teh? Anonim nyaeta teu dipikanyaho pangarangna. Jadi memang istilah nama nongna nyaeta teu aya pengarang. Anu kaopat nyaeta ayana unsur pamohalan. Maksudna nyaeta dongeng teh nyaeta aya unsur-unsur atau hal-hal nu mustahil saperti sasatoan bisa ngomong, jelema bisa nyebar jeung nu sanesna. Kayak urang lajeng anu katilu nyaeta unsur-unsur dongeng. Nah, urang tingali anu kahiji nyaeta aya palaku. Nah, pasti dina palaku dongeng oge boh jalma atau sasatoan kangkosna aya palakuna. Anu kadua nyaeta pami aya palaku pasti ngebogaan watak atau sifat. Anu katilu nyaeta aya latar. Latar di urang bagi tilu. Aya latar waktu, tempat, jeung suasana. Tah, anu kaopat nyaeta alur. Naon itu alur teh? Alur nyaeta jalan carita dina cerita dongeng. Nah, alur teh alur maju, alur mundur, atau alur campuran. Anu terakhir nyaeta amanat atau hal nu bari ditepikeun atau pesan anu bari disampaikan ku pengarang ka anu maca atau ngadangkeunna. Salajengna nyaeta jenis-jenis dongeng. Nah, di dieu urang tiasa ngabagi dongeng jadi sababaraha jenis. Anu kahiji nyaeta dongeng fabel. Nu kadua aya dongeng parabel. Anu katilu aya dongeng mitos. Sareng kaopat nyaeta dongeng sasakala atau legenda. Urang tingali hiji-hijinya. Anu kahiji nyaeta dongeng fabel. Nah, urang tingali di dieu contohna nyaeta dongeng sakadang kuya jeung sakadang monyet. Aya oge misalnya si kancil jeung sanesna. Nah, atuh dongeng fabel teh nyaeta dongeng anu nyaritakeun ngeunaan kahidupan sasatoan ya. Anu kadua nyaeta dongeng parabel. Urang tinggalin di contohna aya dongeng si kabayan. Naon atuh maksud dongeng parabel teh? Nah, dongeng parabel nyaeta dongeng anu nyaritakeun kahidupan jalma biasa. Contohna tadi nyaeta si kabayan teh. Anu katilu nyaeta dongeng mitos. Nah, mitos mah nyaeta dongeng anu biasana ngeunaan hal-hal anu mustahil atau napi hal-hal ngeunaan kepercayaan masyarakat karena hal gaib. Pampa di Pangandaran kampusna uninga aya Nyi Roro Kidul atau Pantai Selatan. Eta salah satu contoh ngeunaan dongeng mitos. Anu kaopat nyaeta dongeng sasakala. Nah, dongeng sasakala di dieu nyaeta dongeng ngeunaan asal usul hiji hal atau hiji tempat. Misalna urang tinggal sasarengan aya dongeng Sangkuriang atau Gunung Tengkuan Parahu anu aya di daerah Bandung. Terus aya oge dongeng Situ Bagendit nyaeta asal usul situ atau danau Bagendit nu aya di daerah Garut. Tah barudak eta materi ngeunaan dongeng anu tiasa didugikeun dina pangajaran bahasa Sunda. Urang tepang deui minggu payun
atau pertemuan salajengna hatur nuhun tong hilap subscribe di handap. Hatur nuhun, wilujeng enjing.